Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Khairin Aban Kurs TSDN 2 Damarguna, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Abdi bade maos sajak Sunda anu judulna Tutuwuhan, kiasana Rahmat M. Saskarana. Tutuwuhan, kiasan Rahmat M. Saskarana. Tutuwuhan, ngawarah kuring nitah sabar, kapelok nu dipelak teu bisa nanyakeun iraha bakal buahan. Tutuwuhan, ngawarah kuring nitah sukti, akar nu ngeteuyeub nyiar kahakanan teu kadenge rumahuhna, tangkal nulung butuh cihujan teu kadenge jumeritna, daun alum kapanasan henteu kadenge inghakna. Tutuwuhan, ngawarah kuring nitah nyaho mulang tarima, kalemah tempat nama tuh murag gendang daunan pikeun kacuburan, kamanusa nu melakna mere bubuahan, geus nyambung kahirupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.